Budak, kakak molor di dieu. Gai. Beneran tibra budak. Budak, kacau. Mimpi mesum jigana. Ieu mun ditilik tina ekspedisi nama. Eta bimoli bibir monyong 5 mili. Takkan kubiarkan kenikmatan ini berlanjut. Dahsyat. Rasakan kecupan manis Don Hui. Rasakan ya. Anjing. Dahsyat gitu hudang weh kinga don hees. Mimpi mesum di jigana. Si Mawik rusak wae kebagian aing wae tuh. Tangari bolong ieu teh. Mimpi mesum di sia. Parah sia. Sia mah lupa temenan lupa aing bahagia teh. Bahagia malin ngimpi gawe loba duit tah karak eta ngaranna bahagia. Lain ngimpi tengah hari bolong kieu. Sia aing geus sudang malah. Katakan lah paket aing. Tega sama tega. Mimpi aing jadi ambiak we sia lah. SDI aing lah SDI. Aing nya SD segana nyambung dari mimpi aja. Iseng nyentar rompet. Sada ya. Gue naon ya? Tip kitu mawar hitam. Cocok ya. Anjay, seka sate pekori. Asa can kapanggih si Anggai. Kumaha teh budak bentukana. Telepon so sibuk wae. Coba telepon deh. Sugane bisa. Sono euy can panggih. Berdering tah. HP-nya ada di segalanya. Enggak tuh duit masih. Ini si Ipik yuk nelpon. Kamu si Uwik. Saka Ipik nelpon yuk. Diangkat. Halo Mikum. Waalaikumsalam. Di mana, guys? Di mana sih? Di mana hatiku senang. Terbalik sih mah. Nu benernya di mana? Serius aja. Di kantor ke gawe. Anjir, hebat gawe di kantor. Aya meureun lo keur mah. Pura-pura sibuk Besipik percayain aing gawe di kantor. Itu tolong diberesin ya arsip-arsipnya. Anjir, arsip. Itu tolong ya. Dokumennya bawa sini. Dokumen. Setelah ini kita meeting. Halo, guys. Halo Pik. Ke dewe ya nelpona. Aing keur sibuk. Urus kantor. Meeting. Oke lah, ikut sibuk mah. Lanjut ya, guys. Kayak mun beres meeting. Saya paling telepon balik. Oke. Dia. Hebat si Anggai. Gawe kantor. Tapi mah sukses juga nama. Punten Neng. Bumina Anggun paling mana? Anggun nu mananya?
atas nama Anggun Mariana RT 3 RW 4. Anggun mere nama urang emang paket naon eta? Berdasarkan keterangan yang tertera, obat kelek dan bikang sewang. Oh di toko Ramidang sementaranya om. Is, boleh manggil Om atuh. Kenalkan. Panggil we Awi alias Awi. Anggun naon ya om paketna? Is, Om de, Awi. Awi. Neng, Akang mau bisa nganterkan Neng weh ya. Iya Kang. Nah, ada di jalan. Masalah keputusan Neng, anu bade pipisahan jeung Akang. Akang mah bae. Insya Allah Akang bisa narima lamun eta memang keputusan terbaik bagi Neng. Akang cuma bisa narima, moal bisa maksa Neng supaya bertahan jeung Akang. Kayak paling Akang nyusul ke Bandung, nguruskeun sagala edahna, sakalian ngomong ke keluarga Neng. Nya Kang, diantos di Bandungnya hampura lamun keputusan nanyieun akan kecewa. Nyatana bener Kang, ari jodoh teu bisa dipaksa atau maksakeun. Wayahna urang kudu pisah meureun. Dileuleuyan Kang, urang silih ngadoakeun we hayeuna mah nya. Pancek akang teh jodoh, pati, rejeki kabeh ge eueuh nu apal. Iwal ti Gusti Allah Kang. Urang manusia ngan saukur bisa narima, ikhlas jeung ikhtiar. Neng pamitnya Kang. Nuhun Neng, pileuleyan oge ti Akang. Lamun selama Neng di dia, Akang teh tiasa ngabagjakeun Neng. Tak ada di jalan. Kang.